Kebon Binatang Bandung. Poe Minggu kuring sakulawarga ulin ka Kebon Binatang Bandung. Opatan bae nu milu teh Bapa, Mama, Dek Inai jeung kuring. Indit ti Cimahi teh tabuh 8. Ngahaja indit teh isuk keneh, saur bapa bisi macet di perjalanan. Barang jung ti imah mah lalampahan teh kaitung lancar. Nepi ka Cimindi karasa majuna kendaraan teh mimiti ngarayap. Bras ka Gunung Batu mah komo nya bener bae macet. Sado, angkot, motor, jeung mobil pribadi ngantai panjang nakeranan. Nepi ka gerbang tol Pasteur beuki parna ngantaina kendaraan teh. Bandung kiwari bener-bener heurin ku tangtung. Nepi kanu dituju teh tabuh 10:30 beurang. Sanggeus meuli tiket keur opataneun tuluy arasup ka kebon binatang. Dek Inai manik kacida atoheunana. Titirilikan ka ditu ka dieu. Resep pisan ningal rupa-rupa sasatoan di kebon binatang. Aya manuk, orai, monyet, onta, singa, buhaya, jeung sajabana. Basa kareunge adan lohor, Bapa ngajak keluar ti kebon binatang. Tuluy ngajugjug ka Masjid Salman ITB. Didinya sarolat heula. Rengse lohor teras jarajan di kantin Salman, tuangeunana arenak sarta hargana teu mahal teuing. Kira-kira tabuh 2 siang kuring sakulawarga mulang deui ka Cimahi.